meja ya bieu diinjeun ku nu rek hajar. Oh, mandi pinggir kan namanya mamarung ya. Mohon mamarung anjing. Tak kumaha jadi hasilna teh can meunang kumaha? Tah, acan kan ieu teh aya saurang deui nu teh di tepangan teh. Asalna asa kudu daekeun lah. Ya mudah-mudahan lah kumaha keperluan orang kan ieu mendesaknya situasi zaman ayeuna. Kejadian-kejadian, keamanan atau kumaha longsor teh gitu diantisipasikan khusus benar ke keamanan orang butuh. Iya. Sok tuh kira-kira ieu mah. Saya ditunggu ya di Balik. Ning sang ayeuna we. Ayeuna we teh mumpung ieu. Ya tuh. Ya, Ya dibere menakan. Wayang aya. Wayang aya. Mana tuh, Pak? Ya, yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, lapan we tuh. Kapan dia? Pada nyaba. Herang. Ah. Kakak ya mah. Wah, aya ketang tuh nya. Oh. Ayo betul. Ayo ah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kebeneran we. Ya. Ayo nang ya. Cagre. Aja. Alhamdulillah sih nontonnya di sini. Aja. Rumah sih dinas. Aja. Rumah. Perlu ya. Punten ya, aduh papa latak ya. Ah, Rajin untuk kemana sih? awewe. Ye, tadi teh ke sawah. Hubungan kapan kamari aluruk lah. Oh no. Sok dia. Sok itu. Dia kan. Gun wae. Enak we oke lah, di handap teh cicing lah, geus kan we. Cicing. Cicing. Iya, iya. Kumaha. Barang di Bujang Enggal wae nya. Mohon. Kuring teh katugasan teh jeung teh. Bener. Lurah. Oke tuh. Maksudna Maksudna teh pan ieu teh di kampung urang teh kurang keamanan. Kamrah teh kurang, saurang deui. Gitu aja teh pada menjang lurah teh. Jika cenah nyangan gantina saurang deui. Oh, pan kaluar konar pan eureun da. Lembur gitu. Teh neangan gitu ya. Gitu. ari maksudna ka abi? Ya, itu maksud teh zaman sih kira-kirana. Daek teh lamun ayeuna jadi gaganti konar. Pilihan sih. Kumaha tuh mah? Lah, Bingung abi mah. da tugas nama ieu. Tebangna Atuh, ieu. tebangna ieu. Bingung. Gitu, tugas Terang nama. ayo terang ya abi mah ijazah kita gaduh. Ijazah. Gaduh mah. Sarua urang ijazah boga. Iya dah. Istilahna aya jadi nu kitu mah teh kudu make ijazah segala rupa. Henteu. Gitu. Nu penting mah kadaek gitu. Oh, hari itu mah tuh. Ya insyaallah atuh lah. Nah, gitu. Nu da abi mah aduh belang pisan dina. Kan aya masalah ayeuna tugas-tugas nama kege dibimbing ieu Ya. aya diarahkeun di ditu gitu heulaan mah ayeuna ku Yamandaekna oge nya geus nuhun gitu ya geus bang abang we 1000 capek bareng Heeh. tadi. Insyaallah atuh gitu. Nah lamun gitu ya ulah diuruskeun deui hayang aya keputusan mah cuang ayeuna keneh ka ditu ka parurada dibalekeun ayeuna Ayo. nya Cong panggihan ya ditu. kan ya bisa ayeuna Mun atuh lah. tah gitu tuh Heeh. nya ayo tuh Itu heula tuh ke nyusulnya. Oh, na tuh sok. nah ayo mending bareng Bareng we ta. Nah, kayu barang bae. ayo mending bareng geus lah mending kitu bae Aduh, ya tuh dipikir kan. langsung diseragaman gitu ayo isi kaburu aja Isi parurana aya perlu deui ka mana gitu mumpung aya keneh gitu. Tuh, abi mah teh bisa. Alhamdulillah. Aku kegenan uruskeun ieu nya. Aduh capek urang alhamdulillah. Aduh. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Man. Sabar. Alhamdulillah. Ya sok atuh. Wayah aduh. Ya kan tadi genan.
Ayo jeung tadi porsi factory pakai man. Ya. Anu hajat euy. Jadi wayana ulah cong lagu pakai mah cong badami Iya, saudara. secara kebutuhan antara kadus jeung lingkungan. Nya. Panginten yang tadi saya ditayus tadi yang jalma ya kan sikonar teh eureun euy man. Dina keamanan teh sedangkeun di kampung memerlukan pisan masalah keamanan. Panginten ku Yaman kauninga lah. Saya sibuk pisan dina bidang keamanan terus aya ti kecamatan kadang ti kabupaten kejadian kamari mah. Dina angin beliung di dieu kejadian kan yus nu capek jeung tadi kan. Aya jumlah mah ieu teh. Aya. Teh hansip mah aya ngan teu angkeureun waktu mah. Iya. Sakieu-kieuna. Jadi susahna teh kitu teh. Lolobana mah kan nu nyaraba eta mah. Nyaba anu kabangunan. Itu kebutuhan aja. Kebutuhan lah teu bisa ngalang-alang saya ge sebagai kepala dusun nya teu bisa ngalang-alang kebutuhan eta mah teu bisa mencukupi gitu. Jadi wayahna meureun Yaman nu jarang nyaba kanu jauh. Wayahna lah meureun ku saya di Pripati tah. Masalah engke teu bisa naon aya tah tadi jeung ieu manglatikeun masalah eta mah lah. Siap naon abi Lurah. Nyak itu ada masalah eta mah meureunanan kurang teh bertahap ieu. Iya. Ada keamanan masuk kurang minimal antisipasi 1 kali 24 jam siap upama aya kejadian jeung dibutuhkeun ku lingkungan gitu. Itu meureunanan masalah pelatihan itu ieu mah meureun saya geus nyarenkeun ka jalma 2 mah eta. Meureunanan ngikuti bae lah sok dipelajari engke ku saya meureunanan masalah SK mah gampang lah. Saya ngobrol jeung kepala desa. Ngomong SK itu teh. Weh, kenapa? Aya SK-an atuh. Aya SK antum gagal jadi pertahanan sipil ogena. Anggar disiplin militer. Ngan urang mah ari disiplin mah militer ngan meureunanan tah masalah upah jahalna kitu tah saya teh bisa membuka masalah upah. Gagedena mah bela negara. Lah bela negara geus kuning eta mah urang mah kesadaran diri. Calok. Kesadaran pisan gitu. Seragam kalian itu. Oh, seragam belah. Di mana lu? Oh, jadi ya. Oh, ini kunci jalan tukang we. Jalan tukang. Belum pakai SK-nya. Bet mah ka teu resmi terus Gajian marah. atuh. Hah? Ayo, ayo. Aya. Oh, iya. Tah, gini. Tuh, langsung diberi baju tinggal di saya mah. Gampang ari masan kieu ya oge nah turut si konar teh. Ting ek mejeunna ting moal sugan ke malah saya berupaya lah jeung kepala desa. Ajaran dulu ya. Konar mah alit Lurah. Lain salok ke con nyieun. Aduh, untung alhamdulillah. Alhamdulillah itu keresahan ya. Mudahan ayeuna. Abi mararewan ngajak Panggilan tadi Payus saya nyerahkeunnya ka petugas nu anyar panglatikeun, pangdidikeun. Insyaallah Pak. Sabab saya geus kawalahan sebenarnya mah memang tadi terhitung mah kan keamanan di urang teh kurang-kurang. Iya, Kurang-kurang tapi kan anu efektif mah anu aktif ngan ukur duaan saya keberatan gitu. Kan kalau lomba naon gitu nu nyarabat teh lah. Dina Keluarga lah gitu. Dina aya hajatanana kan minimal urang teh komo ngayakeun model nikahkeun, Ya, ngadatangkeun pengamanan. kamu ke keamanan tempat parkir di mana itu ya mantap saya membutuhkan pisah sebenarnya. Mawe alhamdulillah pisan ieu keresahan teh. Iya. Alhamdulillah benar. Asa Bener. aktif lah gergaja mah. Di daerah mah ada eta mah sepengetahuan saya nya Yaman mah lumayan aktif nah. Manehanana mah. Aduh, serek ieu. Hah? Aduh. Karehan pakai WHS. Lah saheulaanan saheulaanan ayeuna. Pangaman. Salah anak tuh. Lah. Italian ieu biasa. Aduh, Pak. Benar saya prihatin lah. Besok-besok saya neangan lah. Nah, diusahakeun atuh anakan dah. kepala desa Itu can saya. siapa. Lamun nanti kali. Memang sudah budak ieu mah. Teu aya jero teh. Da eta eta ge nu ti konar eta teh. Iya. Eta nu ti konar. Pancet di Ai konar jalurna alit. Kancingna Lurah. Nya kancing nanya ieu mah kurang bahan atuh sabenerna nama.
kurang bahan, kurang pantas lah. Makanya saya tega lamun ayeuna ngamankeun Tapi dinu ieu balura jigana aya baju nang mejeuna awakna eta teh mejeuna gitu. Ieu mah duka anu kudu ieuna disopan gitu kan. Duka ayeuna kurang sopan. Pantas bener ieu mah istimewa. Pantes. Wah, saya kagum bener bahwa keamanan ieu mah. Awakan ieu mah. Ngan ieu seseueurna mancing ieu teh. Janten saling bae anjeunna teh. Wah, seueur teh ieu ngamaman eupan jigana. Ciga sapanjeunna mah teh gaduh. Kapan kengke dibagi? Oke napang belikeun saya lah, maunya nyerakeun kieu tanggung jawab lah eta mah sementara eta mah. Ya sok bisa ayeuna ieu langsung budak dilatih. Biasa mah. Ya sok saya ningali ka sok. Ya kumaha ayeuna? Yuk, latihan heula. Masalah PBB mau urang kapal ieu nya. Terang. Salah gerak. Anu kitu. Ah, tah Gitu. gitu. Kitu. Baris berbaris. Udah mereka sekolah ge pernah pramuka. Oh, itu ieu mah rasa. Tapi sih Iya gede teh. Cing push up ulah sok. Push up kuat sabar kali hanya mah. Kituan. Nya, dihandap ngadapang. Apalin sok. Sok kayaknya Gitu. yang apal fisik mana eta kuatnya sabar kali push up. Gitu. Sing waras. Berapa kali? Sok sabar kali kuatna. Sok tong hitung 1 2 Tilu setengah. Ye. Menyangan 3 kali. Berat. Geus teu kuat kan. Cuma nya berat ku beuteung. Beuteung. Iya tah. Oh, kamu digombrang. Kan perlu fisik kuat teman ya. Nya. Airi keamanan dia mah kudu siap-siagana kan bisa aya naon. Bener. Fisik urang kudu kuat. Selain eta fisik kudu kuat teh kan Insya Allah loba keluar kuat. peuting gitu. Gitu. Heeh, mah teu gampang asup angin. Jadi kudu loba olahraga fisik. Barang sok keluar lebih penting. Jeung saha? Eta Keluar ka mana? Kuning budak. Dah. ya anu pentingna nya anu pentingna pisan mah kudu heulanan bela diri. Kumaha bener? Ilmu bela diri. Silat. Silat atuh. Bisa teu? Kudu gelut. Ya, Iya. sagerakan, Kurang latihan di dia latihan sagerakan gerakan apa silat nuntut mah. ke dilatihna ku saya kan nuntut tadi. Kumaha itu teh kumaha? Oh, enak tina mereka kan silat mah. Kuda-kuda nih. Hiji, gitu kan gerakan itu. Kuda. Ah. Ya tuh kan heuras bentang ieu teh awak teh. Oh, hiji. Hiji. Ah, Kuda-kuda heula sok diajar kuda-kuda sing bener. Tah, kuda-kuda. Yo. Tah, yo sing rata ieu teh tah, sing rata. Oh, make tenaga. ulah ngadek gitu tuh. Aduh. Iya, Tah, dulu tah. Oh, tuh. Ya, tes kira tah urang. kurangnya kuat tuh, man Tuh, tuh. tunggu tuh. Oh. Enggak tuh. Oh, Aduh, goblok pisan abi mah. udah jelek itu mah. Gitu. Nah, ada ya kuat apa? Wah, harap no. Harap kuat nya tukang rampel. Aing mah Mereka kumaha newak musuh eta maneh. Abi malu geus atuh ya. Sok, tak dia. latihan sok sing Oh. kuat gitu. Oh, udah. Set. Set. Oh. Wah, ada ya. Ah, turkeun. Sarua ieu sing kuat. Kuat. Kerobak. Kerobak. Sing jeung tadi ieu atuh. Tanaga atuh. Nah, reungit gitu nya. Aduh, ampun. Ini mah kan bangsatna ge. Set. kerobak. Tuh. Kerobak. Nah, tadi ya. Kerobak. Tah, pantas Itu gitu. maksudnya teh kan itu newak leungeun musuh. Kerobak. Di mana leungeun musuh? Iya. Kapan eta? Tuduhkeun wungkul atuh Tuduhkeun ulah wungkul gitu. tadi dia Kayak gitu. gitu-gitu di dinya mah. Di dia. Tewa. Bantuan leungeun atuh. Tewak deui. Nah, kade sing tenaga. Bantikeun. Kelip bawa ke dia. Set. Oh. Nah. Tarik ke tukang. Atuh ke tukang. Kumpulkan tenaga. Ya. Ah. Kumpulkan tenaga sing kuat teh dia. Kuat.
Banget musuh ya kan di dia, banget musuh ya. Iya di dia. Anggapna dianggap Anggap banget musuh di dia. Oh. Oh, talapung sing tarik. Bak. Kapan cara talapung? Atuh kira-kira ning jigan nu mah ka urang. Kalangan. Ning sia mah. Tangkis aku toh. Lamun aya denger tangkis. Wani. Wani. Tangkis. Wani. Kurang cepet nangkis cepet yo. Sok cobaan urang. Kan cepet. Kau letak berat. Sok diajar nangkis yang marah. Oh. Bener wae. Ieu lamun musuh nenggal ka dieu, tangkis. Nenggal ka dieu set. Cepat atuh gerakanana. Cepat gerakanana. Lamun geus we atuh hese-hese teh mah kieu ya. Tah tangkisna kieu. Oh, recek gitu. Ngerecek. Wah, benangnya. Wah, gitu sok. Ayo mah. Oh, iya. Kumaha? Sok. Bener, ya, cek aja. Tangkis nih. Halo. Nah, bener. Ampun, teh. Suara kurus teh. Lain jurus itu. Tadi lagi. Tempo ka dieu teh, ka dieu ya. Temogan di mana yang nabogan dia? Gimana ke dia? Ah, iya modal dia ya, tempo ya. Gerakannya. Ya siap ya. Oh. Iya, Pak. Oh. Anger tangkis. Gitu. Waduh, Ah, paling tempo. terang. Hah? Paling terang. Nah, ya ulah kieu unggul. Set. Oh, main. Tangkung ya tangkung. Kumaha nih? Kurang kene. Kita mau bulan siapa ini? Gitu. Kita jurus. Oh, yang lebih tuanya. Dia. Utama namanya pada kamari ya. Kamari kan di urang aya kejadian tetangga kampung. Kebakaran. Bakaran, mon. Oh, tah. Orang kudu siap siaga. Ohan sih eta teh. Ya. Berarti kan kudu cepet lapor eta ke pemadam. Tapi si Yaman keur bagian piket, Yaman nu kudu Laporan laporan. Bisa laporanna. Kemana itu laporannya? Damkar ke pemadam. praktekan. Sok. Anggap urang pemadam ya. Kumaha carana? Sok gerak dia. Aduh, mana teh tadi itu tuh. Lupa, urang ieu pemadam di dieu. Lupa ka dia. Jadi itu Pemadam. sing Ayo. 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 Umpat, Ayo. laporan ke Umpat Yus. lapor. Lapor. Apa Pak di kampung saya terjadi kebakaran? Saya minta disemur Pak. Aduh. Hah? Minta ka diburaan. Salah, tidak di. Apaan maneh minta disembur tuh udah salah. Salah sila ke laporan anak di dia mah. Nah, kumaha? Kudu kumaha tuh? Lapor lain gitu tuh dambah ibe mau maneh. Ada kebakaran saya minta disembur ku aing. Salahnya. Salah tuh. Sok gerak. Ayeuna cobaan ku Yus nu laporna dirinya nu jadi damkar coba. Oh, ya. Oh, Oh. cobaan dia nu jadi damkar. Urang di dieu ya. Oh, Jadinya, gelanya, gela. Oh. Run. Merdeka. Mereka Cik, Licik mah. licik kumaha? ada pertanyaan anak itu. Atuh guru kumaha? Apaan urang mah? Kapan Abi mah tadi lapor? Kada tuh mana tah? Tuh jadi atuh tah. Ya, kurang. Ya, tah. Cobaan. Tadi Masalahnya. laporna mana yang mah jadi pemadam tuh bisa. Oke, lapor sing bener teh. Oh. Ya, kurang lapor yo. Assalamualaikum. Salam.
asik. Pak. Baru ramanya gitu. Sana sore. Kudu wajar ieu teh keamanan anyar. Iya. Jadi can paham karena bidang fisik. Atas kena pisan, Pak. Ya memang didikeun payus wayahna. Tapi insya Allah baru kayak gini bisa. Insyaallah teh mah. Itu enak sementaranya gerakan-gerakan anu pertama gitu. Nah, besok dilanjut. Ya, yuk ngobrol. Ya mangga SK, Bro. Heh nyapa. Dia ngobrolin. Jadi ya. Lah mending kena dihanap tinggi sih baru ya. Capek latihan sakedeungeun kan. Kayak mana we abdi teh moal aya latihan di sembur. Akan eta mah contoh pemadam kebakaran menyambut. Mudah-mudahan mah eueuh kejadian modal kamari deui. Oh, nah repotnya, abdi repot mah. Dong ketika diharap aya kejadian seperti itulah. Boleh. Justru saya ayeuna ngabentuk keamanan supaya kokoh di lembur urang teh di dunia. Jadi saat sana kan model ayeuna keliling keamanan teh kan boga imah teh bisa ditinggalkeun kudu talatan kadek pareuman kompor bisi kompor kadang-kadang poho kadang-kadang ibu-ibu mah masih kena pakai dina hawu. Jadi urang selalu mengingat Si kejadian di kebakaran gitu ya, Pak. Mohon sareng kieu ya teh banyak. Tadi teh da teh naroskeun cenah mohon lah kumaha aturanana kitu ke desa kumaha sampai kasejahteraanana. Ya abdi teh cinta mangga langsung ka Paurang. Terus Paurang dijelaskeun. Jadi kieu Iman. Masalah keamanan teh sabenerna ngan saukur urang nyodorkeun atawa tanaga atawa pikiran anu henteu mendapatkan keuntungan. Nya sementara meureun 5 tahun sakali kadang pemilihan umum, pemilihan dewan nya diperlukeun di tiap pos kadang aya upahna. Tah masalah sehari-hari atau bulan-bulanna mudah-mudahan itu kapayun mah aya mudah-mudahan ngan meureun tingkat kadus mah saya sebagai kepala kadus di dieu can bisa nangtukeun Mohon. meureunanan sementara saya rek ngobrol lah jeung kepala desa meureun ngobrol tingkat kecamatan tingkat kabupaten mudah-mudahan aya lah mudah-mudahan aya urang cuma memohon dan memohon udah sabab terus saya katinggalilah Pak Yus jeung Yogena tiap malam busronana itu kelilingna itu tanpa pamrih. Pak kitu meureun man sameureun nyanan leuwih jalanan pan di Palura. Sududukeun urang jieuna nya Yusnya gitu. Eta geus boga HP-nya? Aya. Dua hari Mamat geus boga Gaduh baru lah. Gaduh. Keudaya ogenan saya ogenan paragi ieu teh hubungan jeung Dosa hubungan udah Pak. Oh iya. kami teh gaduh susah. Meureunana saja teh makan budak atuh. Kan wayana ya HP ge HP ngasa ukur lumayan euy. Asal komunikasi lah. Komunikasi wungkul tah. Tengah bisa gitu. Ieu wayana we ya. Aduh itu abdi ya. Nyakeun wae lah sabab saya perlu. Eta mah kebijakan di Palura eta mah. Iya tanya. Nya. Lebih perlu saya kan keur ngahubungi cepat kan gitu bisa aya naon informasi di masyarakat. Jadi saya bisa Terus siap siaga begitu di mana aya Palura manggil gitu. Cepat Zaman urang. kedua Cepat. siap merapat gitu. Siap. Jadi nampik baru lah. Oh, sok. Jangan diajarin dulu ke budak. Ya. Gitu we lah diajar we lah. Ibu budak kan ieu mah. Mau natuk kitu bentuk bangunnya. Biar sana ieu kumaha tuh da atos sonten eta. Ya, hatur nuhun ieu kana nuannya. Ayeuna mata geus tambah batur urang insyaallah aktif lah. Meureunana wayah didikeunana itu ieuna masih kena bisi salah langkah teh di bidang kepemerintahan meureun saya bantulah. Kemudian geus berjalan. Ya beureun ke kapayuna bari jeung da konten di papatahannya ka geusnya. Iya. Cara-cara nambah kumaha praktek urang jadi keamanan teh kumaha. Oh, beli lepas. Iya gitu Pak. Iya insyaallah Pak gitu. Ya, ampura ya duh. Cai-cai acan. Eta berarti kartu nama eta Kartu nu saya kan supaya dihubungi ke siapa gitu. Mohon atur nama. Geus aya nomerna di si Bapak. Saya nomor di dia sama gitu. Mau natuk kitu. Ya. Ternyata Ya. Pak terbiasa tapi ya. Ya. Atur nuhun. Ayo. Pernah dikasih. Ya. Waalaikumsalam.
wayahna terus pasti nyeri awak ke peti Bumbu cangkeng itu. Kurang ge baheula keur divisi Itu pintu wae. ulah awak nyarwa. ya orang mau ku pabinsa pembelian di fisik naga Parurah memanggil ya? heeh Parurah tah. atuh sok Cicing heula punya, cicingnya. Hah? Iya, cicing heula. Parurah. Aya naon Parurah memanggil? Tadi memanggil. naon ku saya ditelepon teh diangkat-angkat Da dina eta na memanggil Parurah dina HP teh. Parurah memanggil nah gitu. mana keur HP-na Upami Parurah nelpon mah tadi. Da ieu mah da memanggil dina eta na. Memanggil dina HP-nya. Ku nelpon memanggil di HP nu di payaman teh. Naon? Langsung angkat. Kuduna Bingung Parurah da memanggil dina eta na. nelpon kieu jadi mun aya kirim-kirim. Halo, tak urang teh nelpon. Oh, eta teh upami aya dina HP memanggil. Heuh, Pencet we nya. pencet we. Jadi saya nelpon. Bisa ya keperluan itu. Ngan bieu mah saya teh nyobaan kartu. Tangke mah meureun saya lah meuli kartu khusus eta keur di saya, kartuna dicokot dina HP saya gitu. Heeh. Berarti can Menawi ngarti teh. pisan. Menawi teh memanggil sareng nelpon benten Parurah. Eta kene bageus. Masalah eta teh. Oh, atuh benten Parurah. Nawi teh aya naon? Hampura-hampura dah. Naon abdi kan medug ge. Kalah capek pada Wios.